Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadaya petepang dangu deui sareng simkuring gagaris dina pidangan dongeng Sunda. Alhamdulillahnya tiasa petepang dangu deui mitra. Kumaha darmang sadayana? Alhamdulillah pamidamang mahnya. Mitra suka seni Sunda sadaya saatosna kamari urang sasarengan nyimak hiji dongeng anu judulna teh Di Arah Pati dugi kata matna. Tah pribados teh nuju milari dongeng atanapi naskah anu cocok pikeun didongengkeun gitu. Nanging su margi teh seueur bahanna teh sareng ijina kedah laras-laras gitu mitra. Janten satu acan nama pribados teh satu acan kanu dongeng panjang pribados baris ngadongengkeun hiji carpon ya. Carpon heula samantawis masa teu acana pribados kenging izin sareng kenging naskah anu tepat kanggo didongengkeun mitra. Tah supados teu nyangkolong kana waktos urang kanu hiji dongeng heula anu judulna teh Nurek Mulang Kabali Geusan Ngajadi di karangku Jejen Jailani warga Dipura. Ieu teh ti Sunda Blog mitra sumber naskah nama. Mungkin insya Allah saatosna carpon-carpon atos diaoskeun atanapi didongengkeun insya Allah kapayunam urang kanu berseri cak margi Teh Siti Nur nuju nyiapkeun naskah anu enggal sareng pribados kedah milari heula naskah anu cocok gitu tah periogi waktos mitra ieu nama urang kanu carpon heulanya. Mangga atuh urang sami-sami dangukeun hiji dongeng naskah karangan Jejen Jailani warga Dipura anu sumber nama ti Sunda Blog anu judulna Nurek Mulang Kabali Geusan Ngajadi. Wilujeng ngadangukeun. Bari nangkep tuur panonna neuteup kal pelebah bebantar wahangan. Runggunukna lembur pangumbaraan ayeuna tinggal urutna. Pasolengkrah alatan tadi isuk dirakrat ku aparat. Manehna ngarenghap luk tungkul ngaheruk. Borelak ci panonna ngecelak ngenes awor jeung kasedih ngimpel dina lara tunggara. Mun diitung-itung geus aya kana 10 tauna inyana ngadon imah-imah lebah bebantar wahangan bebetah di Banjar Karang Pamidangan pangumbaraan. Najan kaasup lembur kumuh tapi pikeun manehna jeung tatangga nama bebantar wahangan teh geus dianggap lembur pamatuhan. Najan kasebutna ngalanggar aturan tapi dalah dikumaha kaayaan maksa pikeun ngalanggar sagala aturan. Lain teu hayang boga imah nu luyu jeung aturan, lain teu hayang boga imah luyu jeung pasasaratan kasehatan, tapi kahayang tinggal kahayang nu saukur aya dina impian. Kahayang nu saukur diimplang ku lamunan, nu hamo jadi kanyataan. Kangaranan hirup di puseur dayeuh nagara pikeun jalma kawas manehna ngan saukur mapai-mapai lara tunggara. Ti poe ka poe teu weleh mabawa karisi, ti bulan ka bulan teu weleh aya dina karempan, ti taun ka taun teu weleh nyandang balangsa. Jakarta nu jadi puseur impian manehna, puseur tatanggana malahan puseur impuan sanusantara, beh namah ngan saukur tempat pangumbaraan nu kacida gangasna. Ti poe ka poe teu weleh bito tama jeung kejemna kahirupan. Deui-deui manehna ngarenghap ras kana pangajak pamajikanana. Harita nyaritana rada ngegeuri. "Kang," ceuk pamajikanana bari neuteup daria, "kumaha mun urang mulang wae ka lembur?" Eta ge aya pikiran kitu. Tapi kunaon? Nyeta atuh. Kangaranan 10 tahun hirup di Jakarta, ari mulang bet kalah Rudin, asa era nyang hareupan baria teh, era ku tatangga. "Kang, batan hirup lara balangsak, mending mawa ka era ka lembur. Ripuh mah teu karasa ku batur. Tahun-tahun urang teh di Jakarta, nu kapanggih teh ngan saukur masakat jeung masakat wae. Neangan sahuap sakopeun ge seuseut-seut kapanan." Ari kitu nama nya.
Eta gening karasa matak asa mending mulang ka lembur Kang. Tempas pamajikanana dari apisan. Asa ting-trim kena hirup di lembur, najan kaayaan sarwa walurat, tapi ku dahareun mah asana teu hese-hese teuing. Manehna ngan saukur ngarahu. Jakarta teh nya pusarna kamewahan, sagala aya, nya pusarna rame, tapi nya hirup urang mah teu beda hirup di jero kurung manuk nu kacida bututna Kang. Kurung butut nu diteuneun di tengah imah mewah. Ari manukna mah hirup lang layeusseun. Alatan tempat parabda taya di eusian. Nya ngan saukur di parabku panyesaan, kitu ge mun aya sesa. Manehna ngarenghap deui. Naon nu dikedalkeun ku pamajikanana memang kitu kanyataanana. Hirup di Jakarta teu beda ti hirup di tengah upluk-aplakna sagara kamewahan. Tapi karasana kacida hambar. Asa hirup di tengah-tengah leuwih tapi ti koro teu weleh halabhab. Hirup lir manuk anu lang layeusseun jeroeun kurung butut nu aya diteuneun di tengah imah nu kacida mewahna. Teu beda nu rek sakarat alatan kurang dahar. Ironisna, sakaratna teh aya di tengah-tengah gunukeun dahareun. Batina kumalayang ka lemburna. Endahna lemah sarakan nu jauh ti ramena kota, ngeusian lelembutanana. Tiisna angin gunung nu ngahaliwir, bari ngenag-ngenag dangdaunan, sorana ting keresek dina wirahma nu kacida endahna. Daun kalapa nu ketebak angin, lir nu gumupai alatan sono jiga nu nganaha-naha, kunaon nambelarkeun lembur nyingkur karang pamidangan. Runggunukna lembur nu tentrem ting-trim dikeliran ku paulna pasir-pasir nu ngajungkiring hareupeun paulna gunung. Ulah ileuna walungan nu caina herang, awor jeung seahna sora curug merengan ngarelakna cai pancuran di tampian pamandian. Manehna ngarenghap. Lembur matuh nu geus dilat teu kacingcak, tempat pamungpungan seuwi paninengan, teu weleh ngalangkang jadi pamepes serempatna hate. Duh bre, patarenggangna hunuyur jeung pasir, upluk-aplakna sawah nu parena kerampak, tingarulang kasilir ku angin halon. Inget keneh bari ngadurukan sisi saung, mubuy sampe atawa bolet. Asa karasa keneh kumaha nikmatna. Komo mun dibarengan ku gula beureum bari dikucuran ku jalantah, nikmatna teh karasa keneh. Deui-deui manehna ngarahu. Galeuh rasa kasuat, teu karasa saketlak cimata murag. Horeng, puseurna dayeuh nagara bet beda jeung bali ngajadi. Jakarta nu jadi ambahan pangumbaraan, puseurna lara balangsa. Pikiran kusutna saeutik mimiti udar. Pajejetna pikir nungtutan kepentang ku nyaliksik diri, batina mimiti sadar. Mun tetep aya di Jakarta, boa bakal sakarat alatan lang layeusseun, sakarat di sisi wahangan nu caina kacida lecekna. Nya, boa bakal paeh di tengah-tengah kamewahan deungeun-deungeun bari bangkena dilunjurkeun. Kang, gebeg lamunanana ngadadak puyar, ret kagigireunana, pamajikanana geus diuk katempo rada ngaheruk. Kumaha atuh Kang? Cek pamajikanana rada peura, tapi daria. Kang, ieu ngurus ka era mah moal aya tungtungna. Bener Nyai. Nya ngurus ka era mah moal aya tungtungna. Jadi nya geus pancet urang kudu mulang ka lembur. Jakarta lain tempatna jalma model urang. Temalna bari neuteuk pamajikanana. Ngudag-ngudag dunya mah behna mah ngan saukur impian, harapan teh ngan saukur implengan. Kapan cegan akang, kapan cegan Nyai, mencegkeun turunan, cek pamajikanana rada dareuda. Bener pisan Nyi, bongan urang dipercanten ngurus turunan, urang kudu bisa mencegkeun hirup jeung kahirupanana. Urang kudu bisa nyadiakeun
tetapakan pikeun ngalengkahkeun turunan. Malar bisa ngambah legana kahirupan. Ngayonan kejamna kahirupan dibarengan ku sabar jeung tawakal. Hirup urang ulah nepi ka ngudag-ngudag kalangkang heulang. Pamajikanana ngarenghap bari nyusut cimatana. 10 tahun urang ngudag-ngudag dunya di Jakarta. Nu ngadongkangan saukur kieu nyatana. Tapi nya ieu teh mangrupa pengalaman peuheur nu kudu bisa dijieun luang ku turunan urang. Kang, pancegna tekad urang, tekad pikeun muka lamaran anyar keur nyai mah ieu teh mangrupa harepan. Pikeun ngambah hirup jeung kahirupan nu pinuh katentrem katingtrim. Najan nya hirup di lembur singkur, tapi hirup teh asa mernah. Jakarta mah asa lain tempatna kahirupan urang, Kang. Bener Nyi, Jakarta mah puseurna gangas. Nya, tempat hirup jeung kahirupan urang mah aya di lembur. Manehna ngarenghap, pamajikanana oge ngarenghap. Duaan netep urut imahna nu geus burak-rakan alantan di bulldozer. Netep babantar wahangan nu caina kacida lecakna. Lelembutanana kumalayang deui. Nyawang ngembatna jalan ka Bali gesan ngajadi. Batin maranehna beuki masket ka tempat kadeudeuh ngancik. Lamunanana geus miheulaan. Muru wewengkon Banjar Karang Pamindangan nu geus lila ditinggalkeun ngumbara. Palataran harepan bruh breh ngalangkang, lemah tempat maranehna ngagoar munggaran. Ayeuna rek diburu dijugjug deui. Ngamimitian deui rek muka lamaran hirup jeung kahirupan anyar. Tekadna geus sadrah rek masrahkeun ka nyaah kalemah sarakanana, lembah endah sarakan pangbalikan. Sirung-sirung harepan mimiti renung, ngacambahna sarakan tentrem tingtrim alam sakuriling. Endahna hirup jeung kahirupan di lemur nyingkur beuki ngalangkang narembongan. Duaan ngumbar lamunan, ngimpleng-ngimpleng tuturus pikeun lumahku. Detik ieu geus nitih kana wanci nu mustari namatkeun bagja awak di Jakarta nu kauger kulara balangsak. Detik ieu geus pancek pikeun mulang ka Bali geusan ngajadi. Detik ieu rek nutup lalakon nu kadalon-dalon bari terus muka lawang hanca lumampah muru tentrem tingtrim. Tamat mitra, sakitunya mung sakedik ieu mah mung 12 menit dongeng namanya mugia naon namina teh ieu mah aya pangdangueun we kitunya supados teu kosong teuing kitu teh aya teuing mah nya gitu supados aya teras kan ngadangukeun mitra. Sakitu wae mitra carita pondok anu judulna teh Kabali Ngeusan Ngajadi karangan Jejen Jailani warga Dipura anu sumberna ti Sunda Blog. Atur nuhun. Sakitu wae nu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.